Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abduhu wa rasuluh alladhi a'azzahu wa junuduhu wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasaruhu bi muharabatil kuffari bi amwalihim wa anfusihim talaban liridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa usikum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan anu diturunkeun dina eta bulan anu ngabedakeun antara hak sinar kafir tur jadi pituduh ka manusia jeung hujjah anu pertela dina pituduh jeung bakal masihkeun Allah antara hak jeung batil. Sasa jalma anu nyaksine timarani kafir kana ieu bulan mangka kudu muasaan aranjeun. Jeung sasa jalma anu bering atawa lumaku tuluy buka maka wajib ngabalikan deui kana puasa pirang-pirang poe anu sejen. Ngresakeun Allah Subhanahu wa taala ka maraneh kabeh kana gampang jeung henteu ngresakeun Allah Subhanahu wa taala ka maraneh kabeh kana kapayahan. Jeung supaya ngagungkeun maraneh kabeh ka Allah Subhanahu wa taala karena Allah geus nuduhkeun ka maraneh kabeh. Jadi ayeuna teh poenan takbir syukuran kana rupa-rupa nikmat Allah Subhanahu wa taala tegasna ngagungkeun ku kalimat-kalimat jalalah atau takbir ka Allah Subhanahu wa taala. Yen urang sadayana dina dinten ieu perpisahan antara bulan Ramadan sinareng ayeuna dongkap bulan Syawal. Sakumaha dina pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhirul lailati min ramadana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin? Qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha Ramadan fa inna ad-da'awati fihi mustajabatun was sadaqatu maqbulatun wal hasanatu mudha'afun wal adabu maqbulun fa nahnu ahaqqu bil buka. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina akhir pentingan Ramadan bakatis samawati wal ard maka careurik ieu langit jeung ieu bumi jeung tina sawarehna makhluk Allah kusababia papisah paturai tineng sinareng sasi Ramadan. Wal malaikatu
malaikatu jeung sadayana malaikat nyebabkeun ka Gusti Allah hada musibatun ieu teh salah satu musibah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pikeun sakabeh umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aila makanya ya Rasulullah, hei Rasulullah, ayu musibatin naon ieu teh musibah anu disebabkeun ku para malaikat. Aila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihabu Ramadan ari beakna Ramadan sebab dina bulan Ramadan hiji fa inna da'awati fihi mustajabatun sahnanya pamenta urang panjaluk urang doa urang dina bulan Ramadan mustajabatun eta disuwadana. Nomor anu kedua was-shadaqatu maqbulatun dina rupa-rupa sedekah amal jariah urang sadayana dina bulan Ramadan maqbulatun langsung ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor anu katilu wal hasanatu mudha'afun dina sagala rupa amaliyah kasayan urang sadayana dina sasi Ramadan mudha'afun yakin bakal dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu madhunun jeung siksaan dina eta bulan Ramadan madhunun yakin bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu salah satu keagungan dina sasi Ramadan jeung dina luar biasa dina sasi Ramadan. Panah nu ahaku bila buka apakah anjeun teu sedih apakah anjeun teu carari ku ayana papisahna sinaran bulan Ramadan. Maka yakin disagigireun aya urang perpisahan sinaran bulan Ramadan maka yakin ahli kubur oge araruih deui kana tempatna masing-masing anu geus ditempatkeun hakikat izin Allah dina dangan ieu ahli kubur geus naringalikeun ka urang ayeuna nuju malaksanakeun kana Aid ahli kubur sing nararo ka urang sadayana. Naon sebabna? Rupa-rupa tingkah polana ahli kubur dina dinten ieu. Aya eta ahli kubur anu nangkep sirah wae, ahli kubur aya anu nangkep dada wae, ahli kubur aya anu ceurik barenihan bae, ahli kubur aya anu bararungah bae sadayana. Naon sebabna eta ahli kubur semenjak diperdekakeun ku Allah sabulan campuran dina sasi Ramadan maka yakin eta ahli kubur penampianana ka urang sadayana pikeun eta ahli kubur rupa-rupa kanyaana pikeun ahli kubur di urang sadayana. Mudah-mudahan doa-doa urang sadayana dina sasi Ramadan khususna ngadoakeun ka sadaya ahli kubur sing padanyana kabingah ka sadayana ahli kubur uihna ka alam barzakh. Di mana-mana eta ahli kubur digiringkeun kana tempatna masing-masing. Lamun cek ahli kubur aya dina siksa Allah, eta ahli kubur teh nangkep sirah, ahli kubur nangkep dada, maka yakin eta ahli kubur bakal ditempatkeun deui kana siksana ku sababiah dosana eta jalma hakikat izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana ahli kubur bararunga ku sababiah babakanya ahli nu hirup di anak jeung incu jeung keluargana lawan ngaduakeun korban di kubur yakin eta ahli kubur bakal bararunga balalikna sebabna naon mararka alias kanyaah doa tinu hirup. Insyaallah eta ahli kubur bakal ditempatkeun dina tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakumadina pidawu Allah Subhanahu wa taala qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Caritakeun ku ajeun he Muhammad saenjana maut eta mabur minhu tina eta maut fa innahu saeta maut mulaqikum eta bakal papanggih kabeh oge jalma ajeun maut. Summa turaddu di mana-mana anjeun geus maut bakal dibalikeun deui ila alimil ghaib ka alam anu ghaib wasyahadah jeung bakal hitung-hitungan arajeun kabeh di mana-mana geus aya di alam gaib moal aya nu kasiksa moal aya nu kalibat payunabbiukum maka bakal nyaritakeun arajeun kabeh di hadapan Allah bakal nyaritakeun kabeh di hadapan para malaikat bima kuntum ta'malun naon-naon perkara naon-naon pagawean anu dipigawe ku arajeun kabeh keur hirup dalam dunia moal aya nu cacing moal aya nu kaliwat saeutik oge bakal dibahaskeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana-mana ajal geus datang ka
kaentepan ku masalah kalimat maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mauta laisa lahu sijnun ma'lum wala ajalun ma'lum wala faridun ma'lum. Sanyana eta maut bisa ditentukan ku umur, teu bisa ditentukan ku ajal, teu bisa ditentukan ku geuning. Loba jalma anu umurna pendek orok geus mararaos tong nunggu kana masalah dewasa jeung kolotna. Loba anu maot ajalna rupa-rupa anu tabrakan, anu katabrak, oge anu kagiles jeung sagala rupana lain dina luhur kasurungkul, maka urang kudu siap-siap istilah teh mah bawa bekal sadayana. Oge ayeuna jalma anu maot loba pisan anu gering, anu ngampar di rumah sakit baik di bumi masing-masing, geuning anu maot mah anu cager. Matak yakin urang sadayana ulah dijadikeun kesenangan, ulah dijadikeun kabungahan dalam dunia ieu sing ingat urang kana maot. Sakumaha dina pidawuh Rasulillah, dina pidawuh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum madza taksibu godan. Moal nyaho ti salah sawiji jalma bakal menang naon anjeun ayeuna dina poe isukan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, jeung moal nyaho si salah sawiji eta jalma di muka bumi ieu bakal iraha urang datangna kana eta maut. Mudah-mudahan urang sadayana sing jadi jalma anu saleh, anu loba ibadah, anu bersyukur ka Allah, dijadikeun jalma anu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ayatna urang istilah mah ahli amal anu saleh, anu mungkina bakal dijadikeun istilah mah dibere ku Allah, ditempatkeun ku Allah kana surgawi. Oge ayeuna istilah mah ngabandingan kana pagaweanana kana amal ibadahna keur waktu hirup dalam dunia. Sabalikna nyaeta jalma anu kufur ka Allah Subhanahu wa taala, anu loba maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, anu loba durhaka ka Allah Subhanahu wa taala, bari mopohokeun kana katobatanana, mopohokeun kana kasalahanana, mopohokeun kana durakana, yakin eta jalma bakal dijadikeun ku Allah eusina tempatna kana eta neraka. Mudah-mudahan urang sadayana ku ayana Idul Fitri ieu kembali urang istilah mah kana fitrah, kana jalan kesucian. Bayarlah zakat, sedekah jeung sagala rupi-rupi kasayan. Bayar zakat fitrah bakal menang 10 dina rupa-rupa ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dina pidawuh Allah Subhanahu wa taala, tahhiru amwalakum bizakah ay tahhiru ajsadakum bizakatil fitrah. Sarucikeun marku maraneh kabeh, bararesikeun ku maneh kabeh harta-harta maraneh kabeh ku ayana zakat mah. Ejang bararesikeun jasad-jasad maraneh kabeh wasilahna ku ayana masalah zakat fitrah. Di mana-mana jalma ayeuna puasa dilakonan, ari zakat fitrah can kabayar. Kok ayeuna urang boga niat moal dibayar eta zakat fitrah. Maka yakin saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ardi la yarfa'u li anna Allah illa bizakatil fitrah. Sanyana ladang urang ibadah tadi puasa di bulan Ramadan ieu mu'allaqun eta digantungkeun bainas samai wal ardi antara langit jeung bumi. Saha jalma anu geus mayar zakat fitrah yakin bakal diangkat ka sayada kalauhil mahfuz. Tapi lamun jalma ayeuna can mayar kana zakat fitrah la yarfa'u li anna Allah illa bizakatil fitrah, ngagantung tengah-tengah la ilaha illa huwa wa la ilaha illa hu. Mudah-mudahan urang sadayana ulah sampai kaluhur sieun gululu ka anak urang sieun cacing tengah-tengah dina ladang ibadah ngataning dina masalah saum. Dina 10 rupa ganjaran pikeun eta jalma anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina masalah zakat fitrah. Hiji bakal dibersihkeun ku Allah tina dosana eta jalma. Kaduana bakal diperdekakeun tina neraka. Katilu puasana bakal ditarima ku Allah. Kaopat bakal ngawajibkeun asup ka surga. Kalima tina pangguranana bakal disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor anu kagenep bakal ditarima sagala amal hade dina taun ieu. Nomor anu katujuh wajib menang syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kadalapan ngaliwat kana cukang siratal mustaqim ka waskilan anu nyamber. Nomor kasalapan unggul dina timbangan kasayanana. Nomor anu ka-10 bakal diasupkeun ka eta jalma
dibungkus tina ngaranna tina buku-buku anu cilaka. Saha jalma anu puasa dina bulan Ramadan tuluy aya dituturkeun ku puasa anu genep poe nyata ning puasa bulan Syawal anu disebutkeun nyawalan eta kaya puasa sataun ngangklong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allah Ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Nah jalma anu ngadadasaran kana adeganana kana takwa di Allah Subhanahu wa taala eta leuwih halus atawa sasa jalma anu ngadadasaran kana adeganana nyata ning ku amalna kana pinggir jahanam tur ngalaketei hatena eta jalma kabawa kana jahanam adeganana kana jahanam. Ieu aya teh miwarang ka urang sadayana supaya segala pembangunan kudu didadasaran jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah didadasaran kana doraka jeung maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab mata ngaguruguy eta kana amal ibadah urang ku ayana lebetna kana siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah Subhanahu wa taala manuduhkeun ka kaum anu zalimin ku sebab eta urang wajib kudu sabar ngalakonan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wajib sabar kana ngajauhan doraka, wajib sabar dina ngarasulah, wajib sabar dina musibah. Naon sababna para bapak hadirin sadayana kurang diajar takwa dina dinten ieu sareng saterasna. Jalma iman bari saum sami sareng urang takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu dikuatan dina Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Jalma anu iman bari saum sami sareng bersyukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu dikuatan dina Al-Qur'an la'allakum tashkurun. Jalma anu iman bari saum sami sareng urang bersabar ka Allah Subhanahu wa taala. Anu dikuatan dina Al-Qur'an innallaha ma'as sabirin. Sing jalma anu masukkeun kana golongan-golongan jalma anu bersyukur, mudah-mudahan urang sararea sing kasupkeun kana golongan-golongan jalma anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dijadikeun kana golongan-golongan jalma anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sing diasupkeun kana golongan-golongan jalma anu bertaat urang sadaya ka Allah, ulah dijadikeun golongan-golongan jalma anu bermaksiat ka Allah. Sing kasupkeun kana golongan jalma-jalma anu bertakwa ka Allah, ulah dijadikeun golongan-golongan jalma anu berdosa ka Allah Subhanahu wa taala. Sing dijadikeun asupkeun kana golongan-golongan jalma anu beribadah, ulah dijadikeun kana golongan-golongan jalma anu alam jadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya amanal ghaibin aminna mimma nakhaf, ya amanal ghaibin sallimna mimma nakhaf, ya amanal ghaibin najjina mimma nakhaf. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Eling-eling jalma anu nyimankeun kudu minta tulung maraneh kabeh ku sabar ku salat saknyanyian Allah eta tetep jeung jalma-jalma anu salamar kabeh. Mudah-mudahan ieu khatib membacakan kana hikmah sing ngajadikeun ilmu anu manfaat barokah dunya jeung akhirat. Sing ngajadikeun pepeling ka urang sadayana nambah daya kana keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala raqami anfi fi janibihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidil bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil abrar
وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه السلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات على كل شيء قدير اللهم اجعل الإسلام والمسلمين والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا